Prangali wartana pamirsa ieu teh aya di Kabupaten Bandung Barat. Ieu teh ngeunaan Gubernur Jawa Barat manten Maijen TNI Purna Raden Nana Suryana tilar dunia. Almarhum jadi Gubernur Jawa Barat 2 periode dina tahun 1883 dugikeun ka 1888 sarta 1888 dugikeun ka tahun 2003. Rea adu ngalayat ka iba almarhum Maijen TNI Purnawirawan Raden Nana Suryana di parahyangan rumah Villa PRV, Jalan Ciwaruga, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Almarhum Maijen TNI Purnawirawan Raden Nana Suryana teh nyaeta Gubernur Jawa Barat 2 periode dina tahun 1883 nepi ka 1888 sarta periode 1888 nepi ka 2003. Ceu pihak kulawarga almarhum tilar dunya sabada kaganggu kasehatanana tur dirawat di rumah sakit dina lebaran Idul Fitri nepi ka Idul Adha. Almarhum tilar dunya dina umur 8 genep tahun kalawan ninggalkeun 3 urang budak. Agung Jaya Permana, TVRI Jabar ngawartakeun.